الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Yo wayang Amerikana teh setujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah, rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung, bom sing jelembur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke orang, kiolah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh, nusok mere informasi murni, kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu bager. Hese nyarita urang, ribut, nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Kayak bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, bakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka Burupaeh teh heula. Untung. Can bogo gitu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieun kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muieun age pandeg di rantai. Lha kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun di steril kumui geus ditosran lah kumui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mata geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun da peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun ABRI bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar di dinya. Terus mantap ku dilegaan, kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berat. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas, cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran
kos gitulah dajjal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari bang kredit engke mah hayang emas ya mio datang siapa naon Avanza berem Avanza ngajogrog siapa naon lu macana hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop telempang akina rusak atuh geus bacot hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian sholat eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teu eureun sholat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep sholat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu gila ashabul kahfi wah buuk ngarundai ke handap lantaran besar bara ribu tahun tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjang jas halis buna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri gimana ieu turun di Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana diudang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunggankeun pangeran ngamangerankeun ka kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon kan aya pangeran urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa di bono Pak
dibunuh hari itu tetap bisa pangeran. Jadilah datang ke kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi samarah saha nu ngajadikeun aing pangeran, aing mah rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kanjeng Nabi urang wai malah kawin Kanjeng Nabi sapan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunya nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sampala di daharan bae ieu datang anu pohara geus matak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi elut kamari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka pardetik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoan ada kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arat teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dunia aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos.
raja jurig newo-newo meureun tah gawat ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mau lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapangi ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah teh da ieu ke baja bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir para raeh lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib ararae loba keneh di dunia teh dabbah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunah geus tinggal nu kafir siapa kafir sia ge da tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sabab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih teu lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus sa'ah mual waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyala aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji aing cabut nyawa aing. Nomor kedua, mana yang disiksa ku Gusti Allah. Nomor ketilu, Allah
maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antaranya muncul panon poe di kulon nu badak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul syamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup taman geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pakai tihang bae tanda masjid adalah tiang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siang mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna boga nasa anu cangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh de kristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan urang kuahe kiai nu aya di ditu kuahe na 4 kali da kumaha deui aya tuh lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang eueuh nu handal nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, kayak dibongkar. Nah ini mah cerita singkat nah bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, ini kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantap kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejen kulon.
sakar kulon baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah jatuh perang jeung baduy malah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kalau nggak lembur nulian jalan orang dongeng munjung kolot kos gitu ke bakal orang diperangan waduh baduy ngusahaun horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na haye sia jepeni de ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asalnya ho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu aduh Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deh, mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nila tobat tutup pintu si gotaka tobat-tobatan karita lisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada haril asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiniti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kau situ terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal innam muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang ku ari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hadesya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak nah kumaha deui kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakian teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala
Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures menang tangan ke Kangjeng Nabi, terpercaya ke Kangjeng Nabi jeung ke Al-Quran, endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dararekeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamat geus aya. Mentak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang dapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Peangan coba nu teu boga HP hese jasa. Aya cenah kulah teu boga kiai. Benar sia? Leungit can meuli deui. Laon bandel mah. Henteu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji ieu diceuli, nu hiji diirung. Laon bantah kiai. Atuh komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na iyalah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina farraqu wallahu a'lam. Sedangkan Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabat mayane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah. Kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya mah nyawa. Tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun kikalib nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegalode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya ti tanggal lawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge eueuh nanaonan pasti eleh urang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusa mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuh nanaonan menang urang kajian kumaha ge kami mah deuk nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayang ku tah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah
mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek maka dinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyeclek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohong na eta mah ku gede-gede eta kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah kos kitu mah sin atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema nu jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud beuh mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunaheun ieu salat geunaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka ilaha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka ilaha ge moal bae ku imah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun maka ditu cak kaumna ieu fadhhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira pan eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tati dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang ku ari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia tak kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat
dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan ge sehat, malah merencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun ku urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pakai ibadah salat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang lagi nanggerakkeun Gusti Allah diberi nikmat telah kaum Kangjeng Nabi Musa prak ngomong na kos gitu Musa mencak ngomong orang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh inggih titahan kami mah teh hayang ai hayang teh mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui di wae abang cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikup ya Allah ya Allah Kata Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah da gede jeung jangkungna ulah ada jauh na pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami madek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu bae tah ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu tah ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu orang mumpung hirup kene mumpung dibere umur orang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong cara jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoake kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah ke geus kaluar ti dinya kakarak diusap
unggal dek sholat subuh di Ciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusah unggal dek sholat di Ciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh ieu nu nyiduhan eueuh manta sholat subuh teh tuh haji bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang utara gering muriang bener kula biasa di Ciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek Nabi kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh be Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh teu nanaon geus lah walau kualima kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deh kumaha deh Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon hutu geus uplak kakarawat eta kos kitu urang teleleh urang mah teu urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komo mun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh ponsok dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi panaya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipiceun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we gade gitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sanya ku sia saha itu si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji posok pesantren santrinya aya beureun 20 mah ku santrina teh sok ngalaan nang Kang Ngora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk ngalaan nang ka aing hah deuk ngalaan nang ka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan nang ka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun beusi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek batu ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marung ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes mereka aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adu mangsi di kadieukeun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek ieu teh udang pan nya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahkeun saja bae nek nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jeung ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kiaina kaduk didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun
daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleuan roh kadeuleuan roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku nya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan ti teh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna panya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia deuk ka Jamil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna Mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling we jobret ngeunaheun cek nu nanya sia nampilin eta nikmat jasa cekna teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinya lah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di Ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang ajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal takat teu dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek
eta nu hese na dek naik pangkat teh kos kitu. Ieu Kanjeng Nabi Musa ngadua fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti, bos. Jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu. Atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya gede. Sebab lawanna Firaun, Pak. Mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan dedehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna deuh ieu umat geura tulungan hayu geura ka tah eta mikiran umat pan pohara jasa matak rugi lamun ku ari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh tuh urang Cikupa tuh sering maca shalawat tuh ngan budak tuh bagus ya maca sholawatnya ya kurang yang naik pangkat adalah aduh Kanjeng Nabi ya Allah matagi ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikan ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara aja saya tepan ngomong pohara tah geus kieu bae babagi cak kaumna tuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu beleukeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun
Ge Abu Nawas pas perapatan kata Limbeng, kumaha Abu Nawas? Tenang, aya kena cara. Kumaha carana panon lain? Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain? Kumaha porosotkeun calana sia? Pan, peler sia nu gede mana? Abu Nawas mah aya deui bae. Pan, tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun. Nah ieu gedean belah kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya Koski? Lain Abu Nawas atau kasir. Mantap kurangnya gitu, lamun set kayak kasarung atau kata limang cekel peler, mana yang nu rada gede. Pas kebenaran orang nyekel nu babaturan burut, iya nu gede mah. Ya Allah, aya beta Abu Nawas. Dah ieu. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbeng bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbeng na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atapkeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiai na ge dititang adu kotok deui. Hayu kiai ka dieu, hayang nyaho ieu, paleh heula ieu kolong. Hayang naon paleh? Paleh mah di kieu ge diseket-seket heula. Hayo paleh heula. Kiai na dititang pan eta bangkawarah jasa. Kiai teh ditang adu kotok, ditungtung mun teu awas digolok ieu sia. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai na ge resepan. Teh ieu keur carita dakwah. Nah, ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Maneh bae. Yuk menuju ke Gusti Allah. Nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Ngabangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kege nyana ku galedeg gege artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deuleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideuleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin pasek berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deuleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nyana pae nu ngabangun ge pae ieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyieun pondok pesantren teh kadeuleuhna bakos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana nyieun pondok mah di dieu bae ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu ku inginan tuh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae ai teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah los jang sia
eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung si ada ke pasantren mah belum kali gitu tah eta teh mitoha bae kos kitu Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna ku ari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek beter sepen ke anak parkir ieu mah santri digeunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus ieu bisa menyeun pasantren mah gitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin das ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap kan urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung ti Gusti Allah subhanahu wa taala gas kuari mah tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaruk urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo urang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah iya kaum ayo orang balik berangkat balik ka dia ya berangkat mimiti bada maghrib kunaon subuh aya di dinya deui pan urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin sia ka mana ieu balik urang ka ditu tuh parahna ka ditu ih jalan ka ditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya di dinya deui kitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat ayo berangkat kabeh 600.000 jalan bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana di ditu teh atuh mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deui ieu bener mah ayo berangkat geus sia tuh jadi pamimpin urang balik asal berangkat isuk-isuk maghrib pada ka dieu deui ieu urang pekan di dieu bae wah ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah ngayalah yatihuna fil ardi bingung nyana didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo malah tekararuat atuh paeh mulai tisa tahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deu kaluar tidinya ugal paeh berangkat badek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuyeuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot nu maot mah ti 20 tahun ka luhur yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa
maut didinya Kangjeng Nabi Harun ge maut didinya maka jurang teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mengadoa ka Gusti doana ayudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae takadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihis salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasai Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kubal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya Ardul Muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut non gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah malah kamu ngapain gitu. Iya, cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ya baik kalau mentuga embong ya kan itu mau bakal apa gitu sanggup kain pak cek malakal maut ikulah bayi tugas tugas bejakan kan itu mau makan itu laporkan nuaran Musa mal wakayang pae bejakan cek malakal maut aing kumaha bejakan kan itu aing bisa carekan cenah ku Allah ieu. Ngadoa Kangjeng Nabi teh malakal Gusti hamba Gusti. Ngaran Musa teh nabi Gusti, rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja. Kudu kumaha tuh. Kula memberi kasalahan embungeun. Kumaha tah Gusti? Hai embungeun mah bejakeun bae. Ya, dibere umur panjang gitu. Tendenkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Assalamualaikum waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh paeh keneh mah kuari bae engke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ieu beusi ngamuk engke pan ngamuk bahaya benar Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh tah mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran ngan ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kidinya ngising di dinya geus kuari bae geus di dieu tah ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deket berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung ngeri oreng ngomongnya nama keur dicabut nyawa ngeri sudah teh ngeri cak lagi ngeri jasa aduh masyaallah lalaunan atuh hari ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh nya geus saun tah masyaallah cenah pohara ieu mah oh cabut Allah berat
amanatnya na ka kaumna ka kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut didinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tak kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus raten dikubur didinya nah maka peti kanjeng Nabi Musa peti nolol tas sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman kanjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan kanjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal seminggu 2 minggu eueuh deui tanda tetep petina kadeulean bae teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deui coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun jarah di mobil bae kadeulean kuburan kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh geus digali dikanapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari kukula kali itu ilu ge kuburan itu jarah ka kanjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil baik katingali nah set cara pasti belah katu katingali tak eta kuburan kanjeng Nabi Musa gitulah makom kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kanap teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikan kuburan kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari gitulah kuburan kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bolak-balik kadinya bae paeh kemudian kanjeng Nabi Musa na maut termasuk kanjeng Nabi Harun nah belah kitu ti kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan kanjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun kanjeng Nabi Daud kanjeng Nabi Hud kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah deteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika naon eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat nikmat eta kos kitu ti sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok Islam salaf
Mantap kuari di modernkeun supaya rapuh. Lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Nah, kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia. Kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah tidinya wa nubiya Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin. Tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. Poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat teh sajam tak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira eta sajam wa ukibat lahu syamsu sa'atan hatta faragha min kitalihib sehingga selesai perang ngelawan kaum Jabarin. Masya Allah mantap. Diriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nu ngaran Habil nu ngaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.